Saya teh jadi anak saya yang durhaka, kain ngelawan wae. Balik cakep, kok apa-apa pernah minta duit. Ai ngeuweun duit teu boga sia. Aya menang kitu sia teh jadi budak teh. Aduh, aya yang jajan kudu kumaha? Aya naon, Bah? Aya naon ieu? Pas we kunaon burik? Tah ieu budak tah, dika sebeleun. Tah, yuk, bos, bapak urangnya. Ieu ulah kitu teu sopan pamali doraka ka kolot. Aya naon ieu teh? Ieu teh Mane hayang jajan bos, si burik teh. Tibang ge hayang jajan ulah kitu Tadi pamali. bere atuh Geus ngomong sabaraha butuhna maneh? Sabaraha? 100. 100 200 gitu aing mah pangke mah kabagean. Naon sih? Kunaon sih? 300. 300. Oh, bapak yang pelit. Ulah kitu pasnya daripada piomongin doraka ka kolot sabaraha ye kurang dibere ye. 300 bos eutik we. Untung aya si bos topa, sia teh mun si bos topa sia ku aing geus we, maneh teh jadi budak ku aing ke kota. Iya. Udah, terus berduit wae. Oh, 300. Ayo awas si teh kumaha? Geus. Ulah parasia. Yo, Maneh aing ulah ngalawan ka kolot doraka. Yo, tak. Ieu Bah, tak. Geus. Aduh, tadi bos. Ulah geus Bah. Ya, nuhun bos. Geus ulah pasnya ulah kitu. Heeh. Ka kolot doraka maneh teh. Yo, ide nage ide bapak. Aku aya atas anu ngomong gitu depan buri kita telain bapak. Ih, bu. Aku lumayan tapi ketang pak. Kayak mau naik si bos topa, kurang uang pak, pura-pura pasti ada. Kami menang duit deh.